Sampurasun wilujeng anjing mitra sadaya tepang deui sareng simkuring Amira Aujura Hoirunisa sareng rekan abdi Kansa Media Aska sareng tina program Warta Sunda TV. Sababaraha lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun dibersalangkapna ku rekan abdi. Pemerintahan Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana alam. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung sabadanya dia kencai bersih kawarga anu ngalaman halodo di Kabupaten Bandung Jawa Barat Salasa 10 September 2024 antara Rudi Johan Kabupaten Bandung antara pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat mengumumkan status siaga darurat pikeun halodo bencana di bulan Agustus sampai ke Oktober 2024 mewajibkan sakumna pihak ka asup masyarakat pikeun waspada kana potensi ancaman bencana halodo jeung kahuruan leuweung jeung lahan. Kota salajengna baris didugikeun ku rekan abdi. Pemerintah Kabupaten Bandung geus nyatakeun status siaga darurat bencana halodo di wewengkon Kabupaten Bandung di 6 Agustus 2024. Nepi ka mimiti musim hujan hareup. Saur Bupati Bandung Dadang Supiyatna di Bandung Salasa. Dina ngaharepkeun potensi halodo, cenah pihakna geus marentah ka Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung pikeun nyadiakeun kabersihan anu optimal, palayanan cai ka masyarakat. Simkuring nuturkeun hasil rapat jeung BPBD ku cara ngalaksanakeun penilaian anu gancang kumargi dugi ka ayeuna tos seueur serat anu katampi ka BPBD kanggo nyuwunkeun cai bersih. Saurna. Kukituna cek Dadang BPBD geus nyiapkeun suplai cai jeung personil anu siap diterjunkeun lamun aya kajadian halodo di Kabupaten Bandung. Satuluna usaha pikeun ngurangan resiko bencana halodo. Dina sababaraha poe ka tukang aya paningkatan pamenta pikeun suplai cai bersih di masyarakat ka BPBD. Aya kanaekan pamenta cai minum di desa-desa di Kabupaten Bandung. Pokona anjeunna oge ngubabkeun dumasar kana perkiraan cuaca di Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika (BMKG). Wewengkon Kabupaten Bandung baris asuh usum hujan dina awal Oktober 2024. Nanging di sawatara wewengkon aya hujan cek Dadang. Warta salajengna baris didugikeun ku rekan abdi Kansa. Samantara eta Kepala BPDB Kabupaten Bandung Oka Suskara naraskeun ka masyarakat supados henteu ngaduruk tuntah rumah tangga dina waktos eta. Usum halodo pikeun nyegah kahuruan anu disababkeun ku kagiatan ieu. Ulah menceun sampah sembarangan atawa ngaduruk sampah sembarangan. Pamirsa, mung sakitu bidangan warta dina dangeun ayeuna. Ngawakilan Ais Pangamping Sunda TV. Simkuring pun Hilwat jeung rekan abdi pun Amira Aujura Hoirunisa. Seja amit mukul awit mundur neda hampunten dina kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.